warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat ku abdi Bapak Ivan sareng rerencangan sekalian anu abdi dipika cinta. Puji sinareng syukur urang haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu maparingan kasehatan, rezeki sareng nikmat nu teu aya habis-habisna. Sahingga urang sadayana tiasa ngumpul dina dinten ieu. Salajengna sholawat miwah salam mugi-mugi tetap dilimpahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargana, para sahabatna sareng ku urang sadayana. Dinten ieu abdi bade ngadugikeun diantara tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba nyaeta zat narkotika, psikotropika sareng zat adiktif nu berbahaya. Bisa nyieun kacanduan, karusakan otak, sareng saraf motor. Sareng anu parahna kematian. Zat psikotropika nu populer teh ekstasi sareng sabu-sabu. Aya oge nu disebut putau. Nah, biasana remaja teh pada meserna putau lantaran hargana nu murah. Tapi pada teu-teurang kalau putau teh mematikan. Obat semacam ieu teh tos loba dijual di kota-kota besar, di desa-desa alit, bahkan di sakola. Makana tos tengah herankeun deui kalau jalmi nu kacanduan narkoba dari tahun ka tahun pasti ningkatan. Jalmi biasana ngagunakeun narkoba biar senang-senang sareng ngalarikan diri dina hiji masalah. Kenyataanana tos seueur remaja anu lebet kana narkoba, teu sakedik anu kena dampakna narkoba. Kukituna urang sadayana perlu waspada sareng ngahindar dari narkoba, khususna para remaja, tong ngarusak masa depan urang sendiri. Urang oge kudu pinter milih pergaulan. Nah, eta teh narkoba kedangan digunakeun ngobatan panyakit. Eta ge kedah ku para ahli, teu sembarang jalma bisa ngagunakeun eta. Rerencangan tina bahasan anu tos dijelaskeun ku urang, narkoba teh kacida gorengna pikeun kehidupan urang. Mangga urang sasarengan ngajauhan narkoba. Cekap sakitu anu tiasa abdi sampaikeun, mugi-mugi bermanfaat bagi urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun kana pahasasanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.